Yaquluna lana ya ahlal kusui, yaquluna lana tansa ahlal kuburi, ya man sarol ikhwani arhimuna, yarhamukumullahu bi khairi lana. Kangjeng Rasulullah kantos ngadawukeun, ahli kubur ulah osok dipokeun. Mugi saban waktos tepegat ngarepkeun, kasaean tinu hirup didugikeun. Coba reg panggilan ti ahli kubur, saurna ya ahlal qasri ahlal kubur. Anjeun senang-senang sare dina kasur, nah henteu emut ka kami ahli kubur. Liuk taneuh mun nyalira, rasa sieun keung jauh ibu rama. Mana rencang mana nyapala putra, malah dongkap malaikat rek mariksa. Saur malaikat nanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Mun salamet dina ngawaler tiasa, dararong perkara anu kalewat, dosa henteu tolab, dosa tinggal salat, dosa ngabid'ah sareng dosa maksiat, dipariksa teu aya anu kalewat. Hirup nu masih kene aya di dunya, hirup ulah ngumbar nafsu sing bagarya. Nu ngumbar nafsuna keur waktu di dunya, nalang saha jakal kaduhung nu aya. Kami sebeuh ngocor kencai soca, tulang kami pacorok kulit maruka. Kami nyeri aduh nyamun tangkasa, tapi kami rumah sanya gede dosa.